tah sakasimpulan lama langsung Kangjeng Nabi bebeja ka Abi Thalib nu jadi paman nu ngurusan Kangjeng. Abi Thalib langsung ngadatangan keluarga Siti Khadijah. Kasimpulanana disingkat bae, lamar melamar terjadi. Akhirnya terjadilah pertikahan Kangjeng umur anu bakal ngahalangan. Tetapi Muhammad teu pernah ngabanggakeun dunia. Ulah sebagai mamangna geus nyahoti leuletik eueuh bae terbersit kebanggaan terhadap dunia. Pandangan Muhammad pandanganna pandangan bersatu kemajuan untuk dunia jeung akhirat. Iyalah saat ieu Muhammad ngalamar ka hiji wanita anu kaya raya anu pinter bangsawan tur geulisna tenar di mana-mana. Ulah nyaho cek Abi Thalib nu ngalamar lain hiji dua setelah wafat suamina. Tetapi Khadijah teu pernah narima. Ternyata horeng geus aya titis tulis di azali Gusti anu masti horeng ieu Khadijah nu bangsawan pinter tur anu cantik bakal dipinang ku Allah kaula nu ngaran Muhammad. Saat ieulah urang tikahkeun Allah kaula nu ngaran Muhammad ka Khadijah. Langsung ditikahkeun dengan mas kawin 400 dinar. 400 dinar lamun diduitkeun kira-kira 20 ontaeun. 20 onta lamun onta hijina 20 juta kali 20 onta seberapa? Cepetan atuh ngitungna emang palingan dagang. Gelo jasa. Teu bisa ngitung emang dibabawa ge heran.